Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing pamirsa, tepang deui sareng abdi pun Dewi Nurjirabani dina program Sunda TV. Dina dinten ayeuna abdi bade ngumajang pamirsa ka tempat wisata anu enggal. Nyarios ke Cicalengka teu aya saepna. Seueur tempat wisata anu masing-masing ngagaduhan kaunikanana. Salah sahijina tempat anu enggal dibuka dina akhir Agustus tahun 2022 nyaeta Senandung Sore. Seueur pangunjung anu nyarios tempat ieu Cicalengka rasa ubun. Aya naon wae sih di Senandung Sore teh? Penasaran? Hayu urang intip rencang urang anu tos di tempat gaskeun. Swihaya YouTube channel. Swihaya YouTube channel. Hatur nuhun karekan abdi Dewi nu aya di studio. Ayeuna abdi geus aya di tempat wisata. Pamirsa, ayeuna abdi bade ngumanja ka tempat wisata anyar anu aya di Galengkung Jalan Curug Sinuran, Dampit, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Tempat wisata ieu mangrupakeun kafe anu langsung ngayogikeun kaendahanna ampanan sawah anu hijau kalayan teras anu disusun rapi sarta patigalna unik. Dibarengan oge ku soracai anu ngalih tuan-tuan. Pokona mah dampit rasa ubud kalem pisan. Salian kaendahanna anu endah, tempat ieu ngagaduhan wewengkon atau area anu cukup lega. Kalayan rupa wangunana dasagan tradisional tapi kasapak estetika. Dikaresebeun wangunan kalayan jati kayu tapi suasana anu kental kalayan nuansa alam sampurna. Salian membuka tempat anu ngumajak dengan jadikeun pamirsa betah keulila. Menuna oge teu eleh resep menu tradisional anu raos dipun sareng hargana lumayan eta cocok dikeun marengan pamirsa nalika panon poe teuleuleup atanapi nongkrong sareng kulawarga babaturan atanapi sareng kabogohan. Nah, pamirsa, di dieu ayeuna aya sarasani pengunjung. Hayu urang terus-terus punten sarasani teh ngomong-ngomong bos. Sarasani teh salamna pengenalan Pak. Mana? Jalengka. Nah, abdi tunjukkeun sarasani karena jatuhnya sebelum dan atau mungkin kan kalau ada waktu setengah. Nah, pemirsa, ini salah satu tadi lo aya di kafe ieu. Tidak sedikit penampilan, terus dikaresepeun kumaha rasana. Ayo urang cobaan pemirsa. Rasana enak. Pemirsa tadi wajib cobaan menu ieu.
YouTube channel. Lagi healing. Sunda TV. Oke. Rupina sakitu wae warta anu parantos tiasa didugikeun ku abdi kapayuna pamirsa sadayana. Mugia ieu warta janten manfaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayuna. Abdi Dewi Nurgirabani seja amit mungkur amit mundur. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan abian. Lagi jalan-jalan. Pemirsa, ayeuna abdi jeung baheula. Salah.